Ningali hidup duaan cahaya emak arok pilar kahirupan sineng kembang ati. Woi Arok, sahur. Sahur. Bruh. Mana main? Tadi asal naik suara emak aing. Udah ngerin sahur. Yo, di yo Mas yo, Aduh, sia, panas po ereng-erengan kieu hees bae. Anggur ke kebon sih di tuh ka kebon tuh. Pangalakeun gedang ngora, gedang pentil aing rek nyen asinan manisan. Mas, sudah teh naon. Bener gitu, pan aku udah puasa. Si Arok bener gitu dihudangkeun sahur. Sahur beneran gitu sahur. Mana tah? Ngalah gedang, panas ereng-erengan geus kieu. Cenah lebay sih, cineng tah. Atuh heuh duaan ning sia Arok duaan. Lagian aing mah jangan percaya kan nanya nama leutik keneh. Tadi nama sok loba salahna, kamari bae ge ku aing kita meuli gula, sebenarnya kita meuli gula. Gula. Oh, masa balik-balik modelan. Sia mah. Oh, sih kali tadi jangan ngadisi kan itu teh. Pangalakeun gedang ora aing geus ingin manisan yang lebaran. Mungkin mah pas kamari mah nyana poho meureun mah meuli gula mah meuli delan. Terus makan jeung sia atuh nya kebonnya. Ya. Makasih. Mak. Hei, Neng, ka dieu di beneran amat ka dieu geulis hayang mung sia. Dieu gerak. Dibesar imah nu endah arok sineng silih Bruh. Naon mah? sawah ngabantuan Naon mah? THR cairna. pinuh carita THR sia cair. Tuh berbeuting aing tuh missing tuh cair. Bruh. Nah, antar tah kasihnya ada tuh ka kebon. Ngalak. Nah, karena gedang merak ya, yang nyen manisan. Aing geus nyen manisan yang lebaran sukan. Asuh atuh kasih tah. Rok kirain mah THR. Itu sia di THR we THR. Geus ayo lah. Kurang ngalah gedang ayo. Jangan gedang. ningali hidup duaan cahaya emak arok pilar kahirupan sineng Iya, Mak. kembang Oh, sudah tuh, nah, ada. unggal lengkah Duh, neng padahal mah kene ieu mah kita ngalah gedang, Pak. Rok aing geus janji ka babaturan. Naon tuh? Janji naon? Bukber. Aish, leutik bukber. Rok geuna atuh lempangna. Nah, bae sia-sia mun teu puasa. Jada si Rok tungguan aing. besar imah nu endah arok sineng silih asa kasawah ngabantuan Biasa. hirup bagja Duh, cap biasa nih, lompatan sia-sia. Usia nu lompat. Pan sia ngabuk aing, Neng. Pan si Rok terima aing. Aduh. Jadi impasnya. Berarti sia geus ngagabuk. Aing geus berarti impas. Tapi ya nu diomongkeun ku hari. Pan urang titah neangan gedang. Mana tanggal gedangna jauh, Neng? Tanggal gendang Rok. Heeh. Eta kalewat. Hati sama lainnya bebeja tadi didinya. Jelas ya lah. Rok tungguan aing. ningali hidup duaan cahaya emak arok pilar kahirupan Mana Neng tanggal gedangna? Mana? Eta tah. Eta. Heeh. sing aku Neng. bersalawasna Tanggal gedangna ge. Eueuhan. dunya baris caangku kanyaan Rok kumaha? Atuh teu kumaha, tuh jauh mau kumaha. Engke urang dicari kanan kumaha. Ah, sabodo teuing lah. Rok, udah ka mana? Atuh teu balik aing mah. Atuh emang sia didinya rek naon? Ya
gedang lagi eueuh emang sih nungguan sampai gedangna aya andi gitu buahan. Aduh, geus aing mah balik bae. Wah Irok, ieu mah iraha buahana. Tungguan aing. Edan sia. Besar imah nu endah arok sineng silih asa kasawah ngabantuan emah hirup bagja pinuh carita. Rok, tungguan aing naon? Udahan makana, ih lempang lu loh, kos keong ge. Neng, mana GS? Heueuh Rok, aman. Ayolah orang ilu GS lah lagi GS ayolah. Mantap-mantap deh ya puasa HS berang-berang. Ya ngomong-ngomong udah kamarana ieu nya. Di berang ngasana geus kabelas aing HS balik-balik ngalah gedang. Ji, iya budak. Kan mau ngabalaturan aing HS lain ka kebon. Hei, Neng. Rok. Udang. Woi, kares atuh. Mana gedang? Gedang mana? Buahan. Tuh aja mah, tuh di situ genak naon ada buahan mah. Jadi itu ge panas-panas tuang. Lah, siapa bohong meureun teh nyampe ka ditu aing HS ya dulu hes. Ih, aku setengah emal dah. Da kali itu mah kali itu tuh sorangan, punggung panas geus mah eueuh. Botak. Percayaan jasa. Oh lah aing mah teu percaya ka sia kamari bege titah meuli gula malah meuli delan sia mah. Ayo lah. Bae pan mari ngalkeun aing. Mak Saroh ceria Aduh kumaha aya urang teu manisan gedangna. nya bahagia Euy, cinta kasih ibu Balik di pasar Namaden. hidup di desa Nadawe penuh balik. ih pan sia budak. Kita kayak gitu-gitu doang ngek wae. Aing tah meuli ka pasar, awas keunakeun gua. Moal panentokeun sia bukan naon sia budak amat aing mah.